Doa. Gusti kongkorongan ieu hate kubarelakna tasbih jeung zikirna unggal lilin sangkan bisa mungkin karena hakikatna takdir. Gusti ceboran ieu rasa weningna ayat Quran jeung luhurna derajat iman sangkan ajeg natangtungan muntap ka anjeun kumaha heman. Gusti papaesan iraga ku endahna alam mulia jeung lengkah ngawirahma sangkan diasi sasama sangkan hirup nyanding bagja. Gusti ieu hate ieu rasa ieu raga kuring teu ngaboga-boga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.